Geus lapar beuteung mah itu hayang dahar si Ambu teh jebul-jebul. Ya ka mana heula si Denok aduh aing mah. Itu si Abah geus nungguan bae. Nyahueun urang masak nunggueunna geus lapareun meureun disampeurkeun. Abah, ieu Ambu datang ikatiran sangguna geus asak. Alhamdulillah. Aduh bener. Ambo, ya Abah geus lapar. Bage bawa dia sangguna ka dieu. Diteng teuing nilai lapisan nungguan beta tadi Abah teh. Aduh, ka dieu enggak Ambo. Abah hampura atuh da tadi teh meulian heula peuteuy jengkol. Oh lenca, terus ngieun sambal nu ledok ya kesenangan Abah asin. Alhamdulillah ambunya eta mah kaseneng Abah pisan. Dikeun geus tadi nungguan geus lapar beuteung masuk adeukeun anak mameunana sangguna itu ieuna yang manten dahar Abah teh. Mohon ieu Abah. Hampura ieu lila teuing geus nyoket sangguna jengkolna. Tapi alalah Abah poho kumaha itu dibawa. Aduh, ai si Ambu. Kanas Abah teh nunggu tadi hayang madang hayang dahar. Ai pas ka dieu teu dibawa sangguna geus kabiasaan pohoan teh. Ai si Ambu. Aduh, la ilaha illallah dasar ontolon. Aduh, si Ambu. No. Itu kebenaran aya tukang ojek. Tugan we. Gratis ya. Mang, hup ojek Mang. Hup. Aing gitu ngageruan teh. Nyebut ojek sagala rasan mah da aing mah jelema lain ojek. Ka urang ceuk ngageruan teh. Lain, Kang Beta. Atunya heueuh ka tukang ojek. Beneran ceuk. Ti isuk jedur nepi ka sore jeder can aya nu penumpang can menang penumpang. Kebeneran ya ngararisan. Ayo atuh bade ka mana? Ka Mang Udin anteurkeun nya sabaraha ongkosna ka Blok Nangka. Oh, ka Mang Udin. Ka Mang Udin mah laran lumayan. Belok kanan ada 2. Lah 30.000 wae. Mung mahal teuing biasana ge 15.000. Sebenarnya mah aya mah geus meunang harga sakitu teh segala mahal. Tapi bae katang lah hitung-hitung ngelarisan cuma lamun 20.000.
Ya geus mang atuh lah 20.000 mah lah. Sok naik lah. Sok atuh. Atas. Sok. Atos teh tos dongkap. Tuh buminan palih ditu tuh nu cat hejo. Oh mohon mang. Ieu mang ongkosna. Nah, ece. Pan tadi teh geus adu rega. Jadi 20.000. Nah, jangan 10.000. Ai tadi teh 20.000. Ari nu numpak motor asa urang kaduaan. Nya heueuh ari kadinya nama duaan. Pan kuring nu mau motor, nak. Nya pan tadi teh ongkos teh 20.000. Nu naik motor teh duaan. Ari ece mayar 10.000, nah ieu mah moal mayar. Anu lir teh tak aing. Pan tadi teh ongkos teh 20.000. Nah, kudu dibagi dua. Pan kuring teh ojek ece. Ah pusing aing mah lieur mikiranna ge. No. Aduh Pah, alhamdulillah ya. Sawah ayeuna mah sae pisan. Mudah-mudahan tiasa deui nya kapeser mobil. Aduh Pah, ieu geuning seueur cangkang rambutan, mama hoyong hoyong rambutan. Mangga mama, kami ayat tukang rambut mah diborong ku papa. Duh Papa, bener ya bade ngaborong rambutan kanggo mama. Duh, ieu dagang rambutan teh nya ti isuk can payu keneh bae, can aya nu ngararisan. Aduh, ieu mah dagang teh kudu gorowokan bae ieu mah. Bu, rambutan Bu, yeuh, nu teu buluan mah 1.000-an, nu buluan 5.000-an. Pah, kalersan aya tukang rambutan ngalangkung, soalna bade morong kanggo mama. Aduh, geuningan si Abdul nu jualan rambutan teh. Abdul ka dia Abdul. Alah, itu bener aya Pak RT euy biasana mah. Meuli Pak RT teh ngan sok nganjuk aing mah sok yeuna teh geuleuh pisan aing mah dianjuk ku Pak RT teh. Tara bayar. Tapi lumayan teu aya ibuna euy, jigana mah bayar aya ibuna mah yeuh. Enggak, Ibu rambutan bade. Si Abdul teh sopan pisan kamu bijikan orang nyebut rambutan. Enggak Pak RT, ieu rambutan dijamin amis. Abdul eta rambutan sadayana sabarahan diborong ku Pak RT. Tah Bu ieu nya, Bu RT sareng Pak RT. Tah ieu nu abdi sadayana upami diical 50.000-an. Pantun teu? Ya ka dia ya Abdul. Besar dibayaran ya. 5.000 lah nya. Ai Pak RT pan caur abdi teh tadi teh 50.000 nah ieu ngan 5.000 atuh Pak. Ya tinggal heula rambutanana. Ya Pak RT ieu teh nya amis ieu teh buluan ongkoh, amis ongkoh. Jadi asan ku Pak RT gerema nya ieu ngan 5.000 pan 50.000 Pak. Aduh kumaha Pak. Nya geus ka dia rambutanna diborong kabeh. Duitna kan ngan 5.000. Kan ngan kurang 0 hiji. Geus ayeuna kaburu miksi hujan. Mah kurang angkat. Aduh Pak RT sok angger bae nya. Ajeun teu nganjuk mere panjer ngan 5.000 kumaha ieu teh beureut pamajikan aing nyarekan deui bae. Aduh aing. Dasar Pak RT. No.